Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum muslimin, kaum muslimat di mana bae ayana anu nonton ieu channel atau ngadangukeun ieu channel anu kusim kuring dipihormat tur dimuliakeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu ilmu manfaat kanggo sim kuring oge kanggo sadayana anu mareyogikeun kana ieu ilmu tasrifan sakali deui ilmu tasrifan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu tasrifan bari dikawitan ku cacarakan atau kesimpulan ilmu tasrifan. Naha ari sakabe bab tasrif aya sabaraha bab, aya 38 bab. Naha kumaha jalana bab tasrif nu matak aya 38 bab. Karena eta bab tasrif dijieun 2 tangkal. Naon satangkal-tangkalna? Satangkal sulasi mujarod, 2 tangkal rubai mujarod. Naon hartosna sulasi mujarod? 3 wungkul aksarana. Saperti mana contona? Saperti lapad fa'ala. Naha ari lapad fa'ala 3 wungkul aksarana. 3 cik coba bilang. 1 pa, 2 ain, 3 lam. Ari pakna pak naon? Pa fiil. Ari ainna ain naon? Ain fiil. Ari lamna lam naon? Lam fiil. Naha ari lapad fa'ala wajan maujun. Wajan naon hartosna wajan? Timbangan. Saperti mana maujuna? Saperti lapad nasoro. Naha ari lapad nasoro teh maujun. Maujun naon hartosna maujun? Anu ditimbang. Naha katimbang lapad nasoro ku lapad fa'ala. Atuh puguh bae katimbang mah. Katimbang dina naonana? Katimbang dina fiil 3 wungkul aksarana. Cik pajar maneh katimbang lapad nasoro ku lapad fa'ala. Ari nuna nun naon? Nun pa fiil. Naon sababna? Nu matak disebut nun pa fiil. Karena eta nun cicingna malebahan kana pa fiilna wajan fa'ala. Ari sodna sod naon? Sod ain fiil. Naon sababna nu matak disebut sod ain fiil? Karena eta sod cicingna malebahan kana ain fiilna wajan fa'ala. Ari rona ro naon? Ro lam fiil. Naon sababna nu matak disebut ro lam fiil? Karena eta ro cicingna malebahan kana ro lam fiil wajan fa'ala. Naon hartosna rubai mujarod? 4 wungkul aksarana. Saperti mana contona? Saperti lapad fa'lala. Naha ari lapad fa'lala teh 4 wungkul aksarana. 4 cik coba bilang. 1 pa, 2 ain, 3 lam, 4 lam. Ari pakna pak naon? Pa fiil. Ari ainna ain naon? Ain fiil. Ari lamna lam naon? Lam fiil awal lam fiil sani. Naha ari lapad fa'lala wajan maujun. Wajan naon hartina wajan? Timbangan. Saperti mana maujuna? Saperti lapad dahroja. Hartosna ngagulingkeun. Naha ari lapad dahroja teh maujun. Maujun naon hartosna maujun? Anu ditimbang. Naha katimbang lapad dahroja ku lapad fa'lala. Atuh puguh bae katimbang mah. Katimbang dina naonana? Katimbang dina fiil 4 wungkul aksarana. Naha ari lapad dahroja teh 4 wungkul aksarana? 4.
Cik coba bilang hiji dal, dua he, tilu ro, opat jim. Cik pajar maneh katimbang lapad dahroja ku lapad pak lala, ari dalna dal naon. Dal papiil, naon sababna disebut dal papiil? Karena eta dal cicingna malebahan kana papiilna wajan pak lala. Ari he naon? He ain piil. Naon sababna disebut he ain piil? Karena eta he cicingna malebahan kana ain piilna wajan pak lala. Ari rokna rok naon? Rok lampiil awal. Naon sababna disebut rok lampiil awal? Karena eta rok cicingna malebahan kana lampiil awal wajan pak lala. Ari jimna jim naon? Jim lampiil sani. Naon sababna disebut jim lampiil sani? Karena eta jimna cicingna malebahan kana lampiil sani wajan pak lala. Naha ari huruf maujun malebahan kana huruf wajan, eta misti dinamian huruf wajan, misti saur saha, misti saur qaidah. Kumaha saurna teh? Lamun pabeneran harap mauzuna kana harap wajan teu beda ngaranna. Lamun pabeneran harap mauzuna kana harap wajan teu beda ngaranna. Gambar piil tilu wungkul fa'ala, nasoro mauzuna wazan fa'ala. Gambar piil tilu wungkul fa'ala, nasoro mauzuna wazan fa'ala. Gambar piil opat wungkul fa'lala, dahroja mauzuna wazan fa'lala. Sulasi mujarod sareng sulasi majid. Ari sulasi mujarod sareng majidna aya sabaraha bab? Aya 18 bab. Saur saha sulasi mujarod sareng majidna aya 18 bab teh? Saur qaidah. Kumaha saurna teh? Ari sulasi mujarod majidna aya 18 bab punjulna. Ari sulasi mujarod majidna aya 18 bab punjulna. Ari sulasi mujarod majidna aya 18 bab punjulna. Naon sababna sulasi mujarod majidna nu matak aya 18 bab? Karena eta sulasi mujarod dijieun 6 bab, sareng sulasi majid dijieun 12 bab. Saur saha? Saur qaidah. Kumaha saurna teh? Sabab mujarod dijieun 6 bab, majidna mah aya 12 bab. Sabab mujarod dijieun 6 bab, majidna mah aya 12 bab. Naon sababna sulasi mujarod dijieun 6 bab? Karena eta sulasi mujarod kenging dibaca tilu wajan. Nuju nalika dibaca jabar ain piil madina kana ain piil mudorena eta kenging tilu. Nyaeta
kenging PS, kenging JR, kenging Jabar. Contona seperti lapad fa'ala yaf'ulu mauzuna nasoro yansuru PS. Fa'ala yaf'ilu mauzuna doroba yadribu JR. Fa'ala yaf'alu mauzuna fataha yaftahu Jabar. Nuju nalika dibaca JR ain fi'il madina kana ain fi'il mudorena eta kenging dua nya eta kenging Jabar sareng kenging JR. Contona sapertos lapad fa'ila yaf'alu mauzuna alima ya'lamu Jabar. Fa'ila yaf'ilu mauzuna hasiba yahsibu JR. Nuju nalika dibaca PS ain fi'il madina kana ain fi'il mudorena eta kenging hiji nya eta kenging PS wungkul. Contona seperti lapad fa'ula yaf'ulu mauzuna hasuna yahsunu PS. Karena saur qaidah fal ainu intub tahbi madin paksiri au dumma au faftah laha fil ghafiri wa intu damma mafadmu man hafihi au tankasi faftah wa kasron ihi walamu au ainu bima qad futiha halqi siwada bisyududi tadoha fathun wa damun fathun kasron fathatan kasrun wa fathun damun kasrotan. Jabar PS Jabar JR Jabar Jabar JR Jabar PS PS JR jeung jar. Jabar PS nasoro yansuru tea Jabar JR doroba yadribu tea. JR Jabar fataha yaftahu tea JR Jabar alima ya'lamu tea. PS PS hasuna yahsunu tea JR JR hasiba yahsibu tea. Nahaku mahajalana sulasi majid nu matak aya 12 bab. Karena eta sulasi majid dijieun 3 warna. Naon sawarna-warnana? Warna awal, warna sani, warna salis. Saur saha sulasi majid dijieun 3 warna teh? Saur qaidah kumaha saurna teh? Sabab majid maka bagi kana 3 warna awal sani salis nu katilu. Sabab majid maka bagi kana 3 warna awal sani salis nu katilu. Warna awal sabaraha bab? 3 bab. Warna sani sabaraha bab? 5 bab. Warna salis sabaraha bab? 4 bab. Saur saha warna awal 3 bab, warna sani 5 bab, warna salis 4 bab. Saur qaidah kumaha saurna teh? Warna awal dijieunna 3 bab, warna sani dijieunna 5 bab. Warna awal dijieunna 3 bab, warna sani dijieunna 5 bab. Warna awal dijieunna 3 bab, warna sani dijieunna 5 bab. Warna awal dijieunna 3 bab, warna sani dijieunna 5 bab. Warna salis dijieunna 4 bab. Jumlah tuluy kahasilan kabeh bab. Cik cobi hitung
4 sareng 5 salapan, salapan sareng 3 12, 12 sareng genep jumlah 18. Karena saur qaidah arba khomsa jid salasa isna asyar masiti jumlati samaniyata asyar. 45 rejeng 3 12 tambah genep di jumlah 18. Arba khomsa jid salasa isna asyar maksiti jumlati samaniya asyar. 45 rejeng 3 12 tambah genep jumlah 18. Arba khomsa jid salasa isna asyar maksiti jumlati samaniyah asyar. 45 rejeng 3 12 tambah genep jumlah 18. Rubai mujarod, rubai majid. Ari rubai mujarod sareng majidna aya sabaraha bab, aya salikur bab. Saur saha rubai mujarod sareng majidna aya salikur bab teh. Saur qaidah kumaha pokna. Ari rubai mujarod majidna aya 20 hiji punjulna. Ari rubai mujarod mazidna aya 20 hiji punjulna. Naon sababna rubai mujarod sareng majidna nu matak aya salikur bab. Karena eta rubai mujarod dijieun sabab mulhak genep sareng rubai majid dijieun 14 bab teh. Saur qaidah kumaha saurna teh? Sabab mujarod dijieun hiji bab tapi ngabogaan mulhak genep bab. Ari rubai majid teh dijieunna 14 tapi ngitung ijmalna. Sakali deui. Sabab mujarod dijieun hiji bab tapi ngabogaan mulhak genep bab. Ari rubai majid teh dijieunna 14 tapi ngitung ijmalna. Naon sababna rubai mujarod nu matak aya sabab mulhak genep? Karena eta rubai mujarod dijieun sawajan bae. Naon sababna rubai majid nu matak aya 14 bab? Karena eta rubai majid dijieun 2 warna. Naon sawarna-warnana? Warna awal, warna sani. Saur saha rubai majid dijieun 2 warna teh? Saur qaidah kumaha saurna teh? Sabab majid maka bagi kana 2. Warna awal, warna sani nu kadua. Sabab majid maka bagi kana 2. Warna awal, warna sani nu kadua. Warna awal sabaraha bab? Sabab mulhak 8. Warna sani sabaraha bab? 2 bab mulhak 3. Saur saha warna awal sabab mulhak 8, warna sani 2 bab mulhak 3 teh? Saur qaidah kumaha saurna teh? Warna awal dijieunna hiji bab tapi ngabogaan mulhak 8 bab. Warna sani dijieunna 2 bab tapi ngabogaan mulhak 3 bab. Sakali deui. Warna awal dijieunna hiji bab tapi ngabogaan mulhak 8 bab. Warna sani dijieunna 2 bab tapi ngabogaan mulhak 3 bab.
Cik coba hitung. 2 sareng 3 5 5 sareng 8 14 14 sareng 7 salikur salikur sareng 18 jadi jumlah 38 bab karena saur qaidah 2 3 jeung 8 14 tambah 7 jumlah salikur sing awas nu salikur jeung 18 tadi jumlah 38 ngajadi cakali deui 2 3 jeung 8 14 tambah 7 jumlah salikur sing awas nu salikur jeung 18 tadi jumlah 38 ngajadi sakitu ti sim kuring bab cacarakan dina ilmu tasrif. Mudah-mudahan aya manfaatna perkawis nadom qaidah lagam bebas bade lagam naon bae. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.